ngajajabkeun pakai tas gratis, tuluy kadatangan jojodog seperangkat alat nyamel, lanjut ngebersihkeun bubututan tengah peuting samemeh init lumaku. Hayu urang ngeuman heula bubututan, sok sanajan eta tilepaneun ge ngahunyud keneh. Kararagok urang nyieun gunung istrikaeun we besti, ke urang goloncorkeun heula caina, tuluy we turun-turun keuning ieu bubututan nu kalotor teh, marah sabat ditinggalkeun teh maranehna pupuihan, goengkeun we tah ceuli ning ieu baju juragan ge geus ararasa. Hiap we urang turun ayeuna mah torojol we ning tah si Buni teh bari kotrebo babawaan, apan arek mungkusan ieu teh besti, tah arek ngirimkeun tas gratis anu kamari. Alhamdulillah tos aya jodona, mudah-mudahan tas ieu mangpaat, sok sanajan teu sakumaha kanggo carogena icalan cenah, kusabab tas anu sok dianggona tos bolong-bolong. Ning ieu bari sakalian we ngirimkeun paket si Tom and Jerry, barikot kudu nepi cenah poe isukan ieu teh, nepikeun ka kiwari eta gunting teuing ka mana besti. Hayu we papalagrangan peso oren teh ning tah, singkat cerita bubungkusna geus beres. Hayu we ayeuna mah urang OTW ngajius, lebih cepat lebih baik, sok sanajan ieu di luar teh kot panas ereng-erengan, tah geus nepi we di lokasi. Mudah-mudahan we paketna nepi tepat waktu, beres di tukang paket langsung we geuleung ka tukang buah, asa terbuah-buah cekeng teh ieu teh, tah buahna geus bebeunangan, di tukang buah teh langsung mengkol deui ka tukang gorengan, asa tergoreng-goreng cekeng teh deui, sok mang campur we sadayana bariekeun. Singkat cerita terbuah-buah jeung tergoreng-goreng geus beres. Hayu we ayeuna mah urang balik, geus tong pungkal pengkol deui, ning tuh geus jeleg we di pipi, bari disambut ning tah ku paket ngejentul. Paket naon deui atuh cenah eta teh Buni, pokona mah setiap paket anu datang eta berarti barang anu dibutuhkeun. Hayu urang buka heula besti, Masya Allah geuningan ieu barang teh kot seseg pisan, bahanna tina beusi, sudah dilapisi cat anti karat, jadi aman moal tihiangan cenah besti. Jadi ieu teh cukup keur tiluaneun, opatan ge mahi ketang coet nu laleutik mah. Tuh aya jojodog keur mutuna 2, aya oge jojodog keur pesona geuningan besti. Cing saha anu kepo kana hargana, barang seestetik ini hargana sarua jeung samangkok baso, tah lingna digolerkeun di handap, kulantaran pulang kuncad kincid teh karasa beuteuh, lain karasa beuteung pembukaan ieu mah, karasa peujit bebeledagan dina jero beuteung. Hayu we urang huapkeun heula besti, ngarah rasa tergoreng-gorengna terobati. Singkat cerita gorengan kerise sapiringna, jojol jeleg we ieu teh aya di waktu sore. Arek ka mana deui cenah Buni, arek neang budak besti, ulina ka jauh, lumayan kesel atuh da ieu teh aya 10 menit perjalanan, ning tuh geus nyarampak we sisi jalan, langsung we jius balik deui kulantaran geus burit. Tuh manikot rame deui di alun-alun teh, arek nobar Persib cenah ieu teh besti, tuh disambung deui ku alet-aletan tantara. Kalah lieur sebel nempona jol gejeli gue waktu teh ka tengah peuting. Ieu teh sekitar jam 10-an besti, untung we aya si Pangais can peureum, biasa we ning ya akibat jurig pohoan ieu teh ngeuman ti isuk-isuk karek inget jam sakieu. Wayah napan batur mah geus talibra, ieu mah kalah ngagesruk ngomecai, da anger kudu dipigawe ieu teh, dasar ge moal reup bakal inget wae. Tuh bari nungguan bubututana pupuihan, urang bari ajakan ngawangkong si Pangaisna ngarah teu tunuheun, pugu kot geus hayeuh we merelek heui eta tadi ge, ning tuh tepa we si Bunit ge ngiluan heui. Singkat cerita bubututana geus eureun, hayu we langsung urang sampai